Bapak keur ngoleskeun busa bodas kana beungeutna. Huh? Okay. Bapak siga kue. Hei, Ale, rek nyobaan busana. Sok oleskeun ka beungeut anjeun. Oh, enya. Ale. Barudak teu meunang mak ieu. Geura kumbah beungeut anjeun ayeuna og. Nak. Anjeun dihukum ti maut. Nak. Aya nu meunang timut. Hei, Ale. Bapa nyaho busa cukur teka cida ngagoda pikeun diajak ulin, tapi tamah ngan keur jalma duasa. Tak kuat teuing pikeun kulit budak leutik. Kulit bapa mah kuat. Ari kulit anjeun mah sensitif pisan jeung hipu. Sabun dina busa bisa nyieun kulit anjeun garing, perih, atawa malah kadang nyababkeun baruntus berum. Kuring ngarti, Pa. Hapunten, tadi mah kuringan hayang ulin ku busa. Oh, Bapa ngarti, hayu urang indit. Wow. Wah, keren pisan, abdi hayang nyobaan. Kudu milih nu mana? Stay, buka kulkasna. Oh, enya. Tis pisan. Ngareunah pisan. Wah. Tingali, loba pisan makeup di dieu. Wah. Ayeuna abdi katingali leuwih geulis. Stay, anjeun keur naon di dieu. Si, Stay, barudak teu meunang mak-makeup duasa, geura bersihan ayeuna ok. abdi tadi ngan hayang ulin jeung hayang katingali geulis siga anjeun. Hente, makeup teu lain kaulinan. Geura kumbah beungeut anjeun ayeuna ok. Anjeun dihukum ti maut. Neng, Hapunten pisan, Bibi. Bibi ngarti, tapi makeup duasa teu keur jalma duasa, lain keur barudak. Jeung kulit barudak teu sensitif, leuwih lemes siga daun leutik. Pi abdi tadi ngan hayang ulin. Mun kitu, anjeun kudu makeup anu khusus dijieun keur barudak. Antep bibin bongkeun hiji hal. Ieu kab keur abdi. Oh, wah, abdi teu percaya. Ieu kab keur abdi. Hatur nuhun, di resepisan. Wah, tingali mobil get punya bapak. Oh, Bapa poho sampo mobil. Hayu urang ulin muter setir. Dahsyat. Nuhun, pak setir. Abdi teu bisa ngahontal. Abdi boga ide. Tingali, ayeuna abdi jadi jangkung. Ayeuna abdi siap. Dasha, anjeun keur naon di dieu? Ups, tadi mah abdi ngan hayang ulin, Pak. Dasha, anjeun teu meunang ulin jeung mobil beneran. Geura kaluar. Dasha, mobil duasa mah dijieun ngan keur jalma duasa, lain keur barudak. Taged, berat, kuat, sarta bahaya pisan keur barudak. Mobil duasa teu lain kaulinan. Tat mesin. Pikeun nyetirna kalayan aman, kudu aya latihan, aturan, jeung prak-prakan. Hapunten, Pa, abdi ngarti. Abdi tadi ngan hayang ulin jeung mobil anyar. Muhun, Dasha, tapi ayeuna anjeun dihukum ti maut. Waktuna geus bak, Dasha. Ayeuna anjeun geus bas. Muhun, Pa, tapi kumaha mobilna? Kadieu jeung Bapa, Dasha. Kumaha, resep handle. Wah, hatur nuhun,
Muhun pa, iya keren pisan. Sami-sami, dahsyat. Mobil mah desak itu karena. Wah, abdi hayang pisan buat sigapa. Rere heula, minum cai. Naon nuker anjeun lakukeun, Ale? Abdi ngan hayang kuat sigapa. Muhun, Ale, tapi ieu alat keur jalma duasa. Dijieunna keur awak duasa, lain keur budak. Abdi ngan hayang kuat. Olahraga tehad keur budak, tapi kudu aman jeung pikarespeun. Hayu. Wah, pa, hatur nuhun. Abdi resep pisan. Hayu, Ale, hayu. Abdi rek mantuan bibi masak. Dasya, hayu ulin, geus mah waktuna dahar berang. Dasha, keur naon di dieu? Abdi keur mantuan bibi nyiapkeun dahar berang. Dasha, budak mah teu masak di dapur. Abdi ngan hayang masak. Muhun, mun kitu ku bibi dipidangkeun hiji hal. Ka dieu. Wow. Sam ulin. Bibi hayang anjeun mut, Dasha, dapur keur jalma duasa mah dijieunna keur duasa, lain keur budak. Ta bisa bahaya. Anjeun kena diajar. Di dapur aya loba hal nu bisa nyilakakeun anjeun lamun sorangan. Muhun, abdi ngartos. Hapunten, bibi. Teu nanaon. Ka dieu hayu urang ulin. Ieu cocoan dijieunna keur budak. Anjeun kuduna ulin di dapur-dapuran budak siga kieu supaya aman. Muhun, ayeuna anjeun jadi palanggan abdi. Mangga calik di dieu. Muhun. Dinten ieu rek tuang naon. Antep bibi mikir heula. Bibi hoyong daging jeung sayuran. Mangga. Abdi hoyong hotdog, mangga. Muhun enggal sumping. Antosan sababaraha menitnya. Ieu daging jeung sayurna. Ieu hotdognya. Hatur nuhun. Jadi budak jeung senang-senang teu istimewa. Wilujeng ngaraosan sadayana. Barudak ulah pura-pura jadi jalma duasa sabab masa budak mangsa nu pangdahna. Hai, Alisa. Piramida Anya Mania Kids Gestrings. Oh, henteu. Oh. Stay ngancurkeun ta. Eureun, stay Alice damai jeung ulin babarengan. Hampura Alice tapi lamun rek abdi asa ngajarkeun anjeun kaulinan anu anjeun hoyong mankeun. Terkuna naon? Leres abdi hoyong. Bagus barudak awo. Di dieu anjeun kudu kakenca kakatuhu sapertos ieu. Anjeun kakatuhu teras luncat. Stay, abdi pikir anjeun kedah mandi. Oke, abdi kedah nunjukkeun ieu ka anjeun. Hatur nuhun, abdi bakal ngalakukeun tas sorangan ayeuna. Abdi leres-leres kedah mandi, abdi bakal balik deui. Oke, angkat. Abdi gaduh ide. Abdi peryogi wadah. Henteu ieu. Ieu pisan anu abdi peryogikeun. Naon ta? Hantu?
Alice moal percanten ieu. Bowling. Di mana anjeun ngingkeun ieu? Abdi ngingkeun di pancuran. Naha abdi tiasa ngingkeun sababaraha? Henteu angkat ka pancuran sareng upami anjeun hoyong anjeun tiasa ngingkeun sorangan. Abdi og peryogi wadah. Hayu urang ngalakukeun eksperimen anu pikaresepeun sareng permen. Hayu urang ngingkeun permenta. Hayu, hayu, angkat, angkat. Ah, cai. Hayu urang ngamimitian eksperimen. Kahiji urang kudu nyusun permen-permen urang ngurilingan buleud. Ayeuna hayu urang tambahkeun cai. Alice, naon anu kajantenan? Henter aya permen di pancuran, ngan ukur cai. Dina halta, abdi tiasa ngabagi sareng anjeun Alice. Tapi heula abdi kedah robih. Pikeun tak abdi gaduh ide anu keren. Hayu urang, Alice. Kenca atanapi katuhu? Kenca atanapi katuhu? Kenca atanapi katuhu ayeuna? Katuhu atanapi kenca? Siap-siap Alice 3, 2, 1 angkat. Anjeun katingali keren, Alice. Hatur nuhun, tapi ieu teuing. Oke, anjeun tiasa ngingkeun sababaraha Alice. Anjeun terang naon, abdi gaduh ide anu langkung sa stay. Naon anu anjeun hartosna? Hayu urang kamja ageng. Hayu urang mimitian kukong. Keren pisan, piramida anu keren pisan anu urang damel. Heh, leres pisan. Seni permen langkung pikaresepeun sareng langkung sat tibatan tuang permen. Dulur, hayu urang ngadahar scream. Enya. Oh, tak kosong pisan. Enya ta mobil scream. Abdi resep kana padamelan abdi, tapi kadang-kadang abdi peryogi istirahat sakedik. Hayu urang angkat. Sana istirahat sakedap. Sora ieu asalna ti mana? Loba scream.
urang teu tiasa ngadahar loba screen. Gula henteu sapikeun huntung. Muhun. Tapi hayu urang tingali heula, hayu urang angkat. Aha. Kebanyakan. Sora ieu ti mobil abdi. Halo, saha di ditu? Halo, urang ngan ukur hoyong screen. Scream? Gampang. Horex. Wow. Hei, Bapak, kumaha sareng urang? Abdi poho pisan, urang bakal nyieun scream anu syat pisan pikeun anjeun. Hore. Buah pikeun scream anu syat. Mohan. Joe. Nice. Wow. Oh, yes. Nice. Aha. Wow. Wah, indah pisan. Ayeuna urang kudu ngantosan nepi ka beku. Tapi talila teuing. Ide. Samentara urang ngantosan, urang tiasa nyieun jus sat anu raos. Tingali naon anu kuring gaduh. Oh, yeah. Ieu kanggo anjeun.
Jus anu syat pisan. Sareng ayeuna pilih warna anjeun. Hejo. Berem. Kong. Biru. Leat. Lat. Leat. Hei, skrimna paranto siap. Candak gancang. Enya. Wow. Aha. Tapi sing hati-hati. Tuang lalaunan. Tis pisan. Muhun, Bapa. Lat pisan. Oh, sayang-sayang abdi.